Suyanti atawa kuring mah harita nyebutna Teh Yanti we. Tahun-tahun jadi bebendek kuring. Tahun-tahun lain jiga nama, tapi leuwih ti 4 tahun. Leuwih ti 4 tahun mah teu pantes disebut tahun-tahun. Mani asa pohara jeung kabina-bina piraku bobogohan nepi ka sakitu lawasna. Kurang ajar jeung asa telenges kabina-bina, maksud teh kuring salah kula laki naha ngaganggayong cinta tepi ka kitu patut. Nya rumasa kuring boga dosa anu pohara gedena ka Yanti. 4 tahun leuwih Yanti nungguan kuring. Eta mah geus pasti kana teu pisah ge. 4 tahun kolot-kolotna nungguan putusan kuring bari sabar. Da buktina mah teu ngusir-ngusir, tapi saban ditanya iraha rek ngalamar, saban dijawab can siap. Abdi teh hayang juga makeun Yanti lahir batin. Ulah Yanti ku abdi dijieun pamajikan, tapi dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Cek kuring harita, kuring teh hayang boga pangupa jiwa anu masagi, hayang bisa nyenangkeun Yanti, hayang bisa ngurus kolotna, hayang bisa ngurus adi-adina. Tapi situasi ekonomi zaman harita keur mojejret. Tahun 1888 negara Katarajang Krismon atau anu disebut Krismon ekonomi. Kurs dolar ngajaul apung-apungan, loba rakyat katalangsara sabab leungiteun gawe. Pamerintahan hampir kolap. Samemeh Krismon kuring teh digawe di pabrik garmen, Yanti digawena di toko elektronik di pusat pertokoan Grogol. Samemeh aya kejadian 1888 mah. Sanajan upah pas-pasan, tapi kuring jeung Yanti masih keneh bisa senang-senang ku cara ngeureut neundeun atawa milu arisan ladangna dipake piknik. Ari piknikna sok ka Palabuhan Ratu. Samemeh atunya itu kejadian 1888 teh nya sugri kaum dangu nyaeta sandajan duit pas-pasan nyanyabaan ge kana angkutan umum anu disambung-sambung. Atuh sababna ti Jakarta kudu ka Bogor heula, ti Bogor kakara pindah angkutan jurusan Bogor Palabuhan Ratu. Indit wayah peuting balik digawe datang ke Palabuhan Ratu wayah subuh. Sangsara sabenerna mah, tapi kangaranan piknik jeung kabogohnya seneng we. Kebeku pani dengan endah. Urang silih doakeun we, sangkan urang galde milih.